simpe hawar-hawar ayah soranu bakakeun ngahudangkeun kasasieun penutur jatuh Diri Sanjaya Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record hati kacida lewangna marangan jemplingan putih ketunuk mawat cerita ingrai tenang si ade Para kanca Njanggabe Lalangse Aheng Duta Suara Karawang 103,2 FM. Siluman Orai Kembar Siluman Orai Kembar Siluman Orai Kembar Hintunan Andang S. Arga Yuda Baheula eta tempat disebut Labuhan Bulan Panuluban Curi aya oge anu nyebutkeun tempat kerajaan siluman sabab sering kawenehan lamun wanci peuting sok aya makhluk jiga manusia tapi ngaharlung jangkung badak kadang-kadang aya oge anu mirupakeun awewe ngariringkik make pakaian bodas kumalayang bari cicir hilan dina hiji waktu aya kajadian nu matak ibur saurang pamuda ngadadak euleuweuhan kawas anu owah sanggeus diubaran manehna nyaritakeun tas liwat ka palebah dinya cenah di tukangan imah kosong tea aya nu ngabelekedeg jangkung hideung babara katakan yang serikeun di sapra kejadian harita eta tempat jadi beki sangar teu aya deui anu wanieun ngulampreng ka palebah dinya wanci peuting antukna eta tempat diluhurkeun teu aya anu ngurus gayanana kumuh baralah cukut ngajejembrung di mana-mana rungkun salak harieum diunggal curu tangkal hiris ngabalaan sapanjang solokan buruan becek di jero imah ramat tinggarantung diunggal langit hateupna balocor kekebul ngampar minuhan ubin kuti tinggalian oge ieu imah geuman pikasieun pantesan teu aya anu daekeun meuli oge lain ku sungil-sungil teuing tapi daya pisan pikaresepeunana ieu oge
wani melisoteh pedah karunya kanu ngajualna keur kemusibahan. Sedengkeun ari batur mah teu aya nu wanieun nawar-nawar acan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Supaya tempat bisa mirupa, jadi pikir sepen ngahaja. Nitah anu digarawe sangkan ngebeberes eta patempatan. Tapi sanggeus sababaraha jongjongan anu digarawe ting kalepek laliereun. Kesang badag ting gorolong, jantungna ting sarblak. Sakabeh nu digawe ngarasakeun kejadian anu sarupa. Ningali kejadian kitu anu digarawe dititah eureun heula. Kunaraon atuh ieu teh? Nah, make gering babarengan sagala. Lain salah kadaharan mah. Kuring tumanya kanu garawe. Peda sararea ngadadak lieur. Pamit tina tuangeun matuh akang oge kedamer ngaraoskeun. Apan tuang teh sasarengan sareng akang. Salah seorang pagawe mereka jelasan anu asup kana akal. Nyari kadinya namanya. Da akang mah teu ngarasa kukumaha ieu teh. Biasa wae rarasaan teh, teu lieur-lieur acan. Uhun Kang, sareng deui tadi teh nuju lieur teh bet aya titinggalian teu pararuguh lah. Bruh bre, ningali orai raragung teh Kang. Aya dua, anu hiji mah hejo, anu hiji deui mah rupana bonas. Nu kakumaha teh saeuna Kang lah. Nah hariwan atanapi anu ngageugeun ieu patempatan ieu teh. Nya teuing atuh. Akang oge can bisa nangtukeun. Nyai nama eureun we heula lah digarawena. Bisinya aya anu ngopenan. Nu digarawe dititah eureun heula. Isukan atawa pageto, lamun geus kapanggih rusiahna karek dibejaan deui. Ina atuh kena ngawitan deui damah Kang. Salah seorang nu digawe tumanya. Isukan bejan atuh, nya. Ayeuna mah rek ditarekan heula. Bisinya aya jurig nyiliwuri. Sanyana memang rek diteang heula ka sang tukangna. Sabab ieu tempat teh pan karek menang meuli. Can apa bener kana kayanana. Wanci sareupna ngahaja ngadurukan di buruan imah kosong. Meuleum pangpung anu patulaya sisi solokan. Sanggeus rada ruhai. Bruk weh meuleum apel jin sejewol. Sengitna nyambuang ka sabudereun patempatan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Ari tengah peuting aya nu gegedor kana panto. Barang dibukakeun horeng si mana horeng tatangga imah kosong teh. Hari beus-beus ngajak ningali tempat rusuhan. Barang serog kanu dituju kasampak. Aya jalma duaan keur nagog pipireun benteng. Keteyep. Nyamperkeun maksudna rek ngadeuketan anu duaan. Can oge tatanya. Di palebah buruan imah kosong rame nu dalokdak. Sada anu keur ngudar imah.
Sora seng brang-breng brong. Sora anu nyungkalkeun paku pating dorok-dok. Tapi di sidik-sidik mah bete aya nanaon. Teu aya ucing-ucing acan. Ngan ceg wae kana senter. Burisan. Cahaya lampu senternya angan pakarangan. Tika tingali anu matak aneh. Sora-sora anu rame dalek dok ngadadak jempling. Aduh Kang, naon eta teh Kang? Naon? Anu tadi neang, tumanya bari ngadeg-deg gawas anu lilinieun. Nyaduka teuing atuh. Pan ku urang di senteran teu katinggalan naon. Sora anu rame disamperkeun mah geuningan ngadadak leungit. Teu dibejakeun papanjangan, bisi sarieunun. Alah, tong dipikasieun teuing. Pasti nu rek parina ieu mah. Sabab eta tempat geus kapimilih ku Akang. Jigana mah maranehna ngartieun. Jadi memeh diusir miheulaan parina ti heula. Antukna dijelaskeun saeutik. Tambah haremeng. Nya, ningana mainan juring deh, yang nyeuneun ku Akangnya. Saurang tatangga milu mairan obrolan. Nya, jika nama kitu, kenulah tong diganggu. Jung marulang, moal naon ieu? Sararea anu aya di dinya, dititah mulang. Tapi waktu sararea geus aya deui di lubareun eta tempat. Anu dalek dok teh rame deui, sada aya anu keur ngagebugan tampir. Sada anu ngome kaleng. Sora anu ngudar suhunan, pating dorok-dok, ting bledok. Teu ieu jadi pikiran. Terus we mulang, rek neruskeun sare anu kaganggu. Batur-batur sarua mulang ka imahna masing-masing. Ngan anu pangdekeutna, katingali rada bingbang, beungeutna masih kacireup pias loba kasih. Datang ka imah. Bet pitunuheun teh jadi leungit. Nya terus bae kacai ngadon abdas rek salat tahajud. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Sareng sena salat, terus wiridan ngamalkeun ilmu panemu anu salela ieu jadi amalan sajroning rumingkang di alam pawenangan. Kira-kira sajam sila aya nu arane jeblung sada sora anu nubruk panto bledog sora anu maledog temok brung dina lalangit aya anu ngagabrung sada karung urang tepati lila aya angin ngahius tarik di jero engon. Di barung melengsing sengit kembang kantil minuhan sabeureun rohangan. Sora toke dina suhuna norok tok teureun-eureun. Blesak. Ceuk. Di hareupeun aya nu ngacengelek wanoja geulis sakembaran. Anu saurang make papakean sing sarua bodas. Anu saurang deui mah make pakaian warna hejo. Dua nana oge garelis tur ngora kene. Awakna satangtungan, beungeutna sarimbagan, rambutna sarua, pada-pada ngarumbai panjang. Saharanjeun, jeung urang mana? Nah make kumawani datang ka hareupeun anu keur wiridan. Lamun rek maksud jahat, mending jung geura mulang deui ka tempat asal aranjeun. Hapunten simpuring duaan, parantos tumorojog nepangan Akang. Ieu tegaduh niat jahat. Ieu mangahaja saja nepangan.
Rena simkuring duaan teh anu nyicingan patempatan kagungan salira. Nu baju bodas anu cumarita nerangkeun kaayaan manehna duaan. Jadi aranjeun teh anu ngageugeul labuhan bulan 50 teh ya? Paingan atuh jalma-jalma sok loba anu nyaritakeun sunggilna di eta tempat. Aya naon? Aya naon maksud anjeun pangna datang nepungan akang? Sok bejakeun. Kang, abdi duaan sejak pamit. Rena tos waktosna kedah ngalih di eta tempat. Neangan kehirupan di tempat enggal. Bojang sakembaran teh horeng rek pamit. Jadi asa boga dosa ngalinih tempat cicingna. Ampura teh Nyai anu garelis. Aranjeun teh kudu ngalih mere tempat enggal alatan diri akang. Dah Kang, teu sawios Kang. Dati biharina oge tos aya beja cenah hiji mangsa mah kerajaan simkuring bakal kaandih ku salira. Kalian teu kengi ngalawan atanapi ngaganggu salira kitu tah. Oh jadi gitu. Sebenarnya teu aya maksud bikin ngandi. Ngan kaleresan eta tempat teh bet kapimilih ku diri akang. Kalayan moal mungkin bangsa siluman tiasa hirup babarengan di tempat anu sami. Nya sakali deui akang minta dihampura. Teu sawios. Dasar ramah teu ngandi. Ieu mah tos aya dina tutulisan ti bedituna. Atuh simkuring duaan runtas sote. Peda anu bade ngalinggihanan asal akang. Eta dua siluman cumarita adabna keur bager, someah murah imut, jeung geulisna mani moronyoy mata kergeteun anu ningali. Dupi sareresna saha atuh aranjeun teh? Upanasaran, hayang apal ngeunaan dirina. Kang, simkuring Ratu Siluman Orai Bodas sareng ipun adi Ratu Siluman Orai Hejo. Arina mimah teu kedah disebatkeun nya cekap kitu we. Oh gitu. Bagja temen akang tiasa tepung jeung diri aranje. Dua wanoja anu kacida geulisna dareh deh pinu mamanis. Keur akang mah rek bangsa siluman, rek bangsa jin, rek papada manusia. Anu penting mah bisa sirih ajenan, enggoni hirup saliring dumadi. Hatur nuhun akang, kana pangangkena, kana kasayanana. Sakitu wae rupina, wilujeng kantun. Les tas ngucapkeun kitu eta dua wanoja geulis teh ngiles duka teuing ka mana. Poe isukna wanci sareupna anu kabeneran malam Jumaah Kaliwon. Ibur salelembur tinggerowok bari silih tunjuk kawang-awang. Horeng si mana horeng tina palebah tempat labuhan bulan tea. Aya anu ngablesat dua cirim paranjang ngakebai siga orai. Sagede-gede tangkal jame. Awakna ngagebrai hurung. Orai warna hejo ngablesat kawetankeun. Jigana muru warungan cicolang. Sedengkeun anu ngagebrai bodas ngablesat kakidulkeun. Cenah ceuk anu nganyahwankeun mah di bedituna eta siluman orai bodas teh nyirorot ka palebah kabuyutan di situ Mandala. Duta Suara Karawang 101,5
FM. RMG Network Reng semidangke lalangse aheng Kawan ci nusimpe hawar-hawar ayo soranu batateun ngahudangkeun pasasieun lalangse aheng Panutur Catur Deri Sanjaya Panatasora Rendika MG Produksi RMG Record hati kecil leuwangan barengan jemplingan putih petunjuk mawa cerita ningraikeun wase para ganja sakitu nu kapihatur wilujeng kantun